Rek meuli monyet. Rek kumahan atuh? Nggak salah ayo orang gelut. Siapa takut? Darah. Ya gerak euy motor paranas. Paranas. Heeh. Bere konveksi enggak cager. Oh, sial mah. Alah, Bapak kunaon, Pak? Pak kunaon? Mang, antar yuk ke kebun binatang. Naon? Rek meuli monyet. Ngajak orang. Apaanan? Bari mau jeung contohna. Goblok aing ngaheureun sia. Ber ka mana? Rek kumahan atuh? Leung jumaahan. Ya atuh, kudu aya perubahan hirup teh. Palingan maneh mah rek mau sendalnya. Maneh mah suudon ka urang teh. Urang mah lain rek maok. Rek ngukurkeun sendal nu jumaah kamari gede teuing. Si jurig sia. Ya, ceu cai heula. Ya nuhun ceu. Ceu hampun tanya abis seueur kalepatan. Ah, henteu ceu, sedikan abi nu seueur kalepatan. Henteu ceu, cilik abi nu seueur kalepatan mah. Ah, henteu ceu, sedikan euceu nu seueur lepat mah. Sidikan abi ceu nu seueur kalepatan mah. Sedikan abi ceu nu seueur kalepatan mah. Sidikan abi nu seueur kalepatan mah. Abi ari euceu. Nah hanya abi euceu. Nah, ari sia mah teh sulu meni mung eleh. Euceu ge sarua mung eleh. Nggak salah ayo orang gelut. Siapa takut? Darah. Bye. Oi. Nah, maneh? Iya gerak euy motor paranas. Paranas. Heeh. Bere konveksi enggak cager. Oh, sial. Oh, kalau meuh nya ngomong kaca teh. Maneh mau teu kasih Dina? Dina mana? Oh, maneh boga buaturan nu ngaranna Dina teu? Teuing urang mah teu boga babaturan nu ngaranna Dina mah teh. Tapi si Dina bogaeun foto maneh da ye. Si Dina mana? Dina Yasin. Tangkurak sia. Neng, geruan si mama. Bapak juga nang geus momalila deui. Bapak teh kayaknya nyarios gitu. Enggak neng, geruan si mama. Nah tuh pak, angkatin sekedar. Alah, bapak kunaon pak? Pak kunaon pak? Ma, juga anak bapak moalila deui. Bapak rek minta hampura ka mama. Kapun tenaun pak. Bapak bade jujur ke mama. Babaturan mama si Nura Eni. Eta teh istri murah bapak. Iya pak, dah mama gitu apa? Hiji deui mah. Babaturan arisan mama. Teh Nining eta ge istri bapak. Iya pak, mama gitu apa? Hiji deui mah. Babaturan ngagosip mama. Si Ika eta ge salingkuhan AA. Iya pak, mama gitu apa sedayana? Bapak tong sudah bergerak. Ngerah racun di dati koro bapak bereaksi.